akim sholat adekeun sholat buktina yuk urang buktikan deui lamun urang hirup bertetangga di tetangga urang ngawarung teu aya ngawarung teu eta di warung tetangga aya jualan minyak teu jualan sampo teu jualan rinso teu jualan sabun teu lamun kabeh aya di tetangga urang keur naon make jeung meuli ka Alfamart terus naon sababna Kang kadar air leuwih mahal saeutik di tetangga icung-icung nulungan we atuh kata tetangga kuatin keur hitungan batina keur meuli beas apa naon di urang teh butuhkeun di tetangga rek ngomekeun sawah nitah ka tetangga nitah ka tetangga rek ngomekeun iris nitah ka tetangga nitah macul nitah ka tetangga beres rek ngomekeun imah nitah ka tetangga mulian tengah penting parawas tiris 30 pasti baru urang teh ngetrokan pantok